kairing dalang pepeli rek benar carita wayang sapraptan nepuni Raden Gatot Kaca Sumedya tuminak Sedan udah baru karena kumaha Malaysia jadi jelema jahat udah siap lu ini itu juragan ageung ngahaturkeun semahaturan rawuh dulu ya anjir udah tenyo aing bener sia nu nyokot layang jamu sekali musada sumuhun bener nuhun di mana ini layang jamu aya di abdi jeung saha sia nyokot abdi wungkul dititah ku saha sia anu teu maksud abdi we eueuh nu nitah teu aya dek dijual Cane. Naon maksud jeung tujuan nyokot layang jamu sareng sana? Hoyong terang we, Bro. Alah, jadi bangsa teh kieu. Udang sia. Sanajan sia pawongan aing ngapoe teu sirikna babarengan tapi ngalampahkeun kitu pikeun ngabuktikeun adil di negara dihukum gantung sia we ya ai parantos takdirna abdi kudu dihukum gantung memang punten ieu kabanggeran diuk sia diuk ai tapi ka dikepung kieu aing teu bisa ngejat euy dihanap aya anak aing geus dibadamian si Anterja dek lompat ka laut anak aing kene si Jakatawang lompat ka mana sia lompat ka kandang domba aya putra keneh laleur hejo edan abdi mah moal bosenan urang Garut sanaos seueur hinaan moal putus pangharapan hoyong langgeng sasarengan hoyong langgeng segala nu karang dapat janten lantaran dugikan nguduh hapungan janten robi pamadegam dunungan janten robi pamadegan
Orang surat nama Nusa Mandiri diri sewang-sewangan belas atulah cerik lagri kuka nyeri ada di pulang diri masih ngecari masih ngemut berat kadek kajong kongan seling salira kedak diapi salira di api eta jalapra sinjang jalapra kembang keking dipang balerkeun nya dunungan keking dipang balerkeun eta renda beuneu ari renda hideung eta renda kayas ari rendak kayas dasulan sulantang begitu bu bagi imam bagi awas kaedan hari kamanem jalan Cibulu etarek nanjak mah hari rek nanjak mah rek nanjak mah rek nanjak hati kemang hatinya upenah tungkara diri memenaku kaget kunirakan ningali
kaget menirakan ningali Kang Sampun Prapta. Rama sareng putra nyata Gatot Kaca Bima nafsu ngaguru-guru amarah teu kawadaan. Udi heureuikeun anakku ieu Astra Jingga. Loh, power geus ngagerem kieu ya. Ngan hanya kawe ngageremna ompong. Baheula menyebut sima aing sima maung teh mati atuh. Ayeuna mah teuing meureun geus eueuh huntuan meureun maung teh. Kurang ajar sia. Lah, kurang ajar. Tangtos da abdi mah jalmi teh sakola. Ngalawan we sia. Sia kumaha tuh kudu jempe da lawaneun. Na kudu jempe ari abdi. Pan diayakeun sungut teh piraku keur dahar wungkul. Pan keur ngecebrek. Bener sia nyokot layang jamu sekali musada. Sumuhun abdi. Keur naon sia? Ah, keur abdi Teuneung sia. Ya teuneung atuh. Dagus gede abdi teh. Kadiekeun sia. Naon? Eta layang jamu sekali musada. Heula. Dari cocorokot teh kudu aya hasilna. Digebung atos abdi teh dijejek atos. Atuh kudu ngahasilkeun meureun ieu layang jamu sekali musada teh. Dek dijual kanu harti. Ya kumaha abdi? Eta tos aya di tangan abdi. Dipaehan sia we. Mangga aya butuh nyawa. Ngan bade naroskeun abdi manaha ieu teh butuh keterangan atanapi butuh nyawa. Aing kudu narima penerangan ti sia. Tuh da kitu di dinya mah teh da gede hulu. Mun gengsi dan ningalina jelema miskin, jelema kuleuheu. Hartina eta teh hirup teh ada ranjeun teh geus kabodo teh nyok kasamaran tingali. Nu nya di lain-lain, nu lain di nya-nya. Sidik kapan tadi oge pemberangkatan teh keur nagara jeung keur bangsa, bangsa ieu, bangsa kuring. Ayeuna kuring dek nyarita hartina teh meureun dek nyalurkeun aspirasi teh meureunan abdi teh naon dipendet. Ku ka ame, ku ka ngewa, ku ka izin. Tak kitu aja dumeh sampean. Bener lamun kitu carana geus leuwih sia. Mangga bade nyangakeun ka salira bade dikumahakeun abdi. Dipaehan bae uluh. Modal jalan. Si Astra Jingga nyaan geus gelo. Geus luar tina ramah tamah. Luar tina sopan santun. Beh dituna nepi ka wani nangtang lamun kitu carana. Gatot Kaca anu bakal jieu. Wani eta teu sieun sia modar. Henteu. Da bakal kaalaman ku sadayana ge tong boro abdi nu rek dipodaran, nu rek modaran ge bakal modar. Ieu. Ayo.
Udang. Alah. Cager nyari di awak ieu. Sakali ewange biasa rempan nunungan sok dipencetan ku dewek. Ayeuna mah dewek dipencetan ieu cager. Nang tangah hina syak aing disangka tukang pijet. Kot. Allah. Tenyo dibuntang dibanting ku aing teh kalah. Teu cecel teu bonsel. Teu kerel tot. Leuwih ditantang aing lamun kieu. Ya kumadinya we eta mah. Paingan wani-wani cocorokot sia. Siamu. Kadieu. Ya. Kadieu. Hai. Maksudna Kadieu sia. Tenyo ieu naon? naon caca beureum? Cabe beureum? Beuki ngahina. Ieu teh kukupan sanaka. Mata sia dijotos we. Oh, bade ngarojok panon jeung. Bener. Nah. Ai parantos dugi makana waktos nabi. Ayo. Alah. Urus. Iya. Ayo. Waduh. Gatot Kaca. Ulah. Tenyo dulu. Anger. Iya. Iya gelang Sandra Kirana. Dibanting make gelang siapa karamak hulu. Mangga. Waya. Ayo. Modar. Teu acan sia. Waduh. Mendem. Cabok sioi. Nepi kasa dihina bapak aing. Anak na ngamek. Teu mati pansanaka ge gelang Sandra Kirana. Moal mati da teu matuh. Da jiwa na motah. Bisa sote mati mun matuh jiwa anjeun geus teu motah. Hartina teh geus cicing dina hiji pamadegan. Pancanaka pancalimanaka kuku jadi anu lima teh kukuhan tah. Lamun panceg mah tah leukeun nu lima teh ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateu terus dikeureuyeun. Cenah matuh mati kajuna. Eta gelang dar dipake neungelan batur, da lain pake neungelan batur, neungelan diri sorangan garepe. Aing kudu neungelan sorangan. Nuhun. Aing lain nu gelo. Kedah sakali mah. Lain dibandingkan di tengah-tengah atuh tapakuran ai gelang teh hartina buleud. Jadi cing buleud tekad urang teh cing gemleng. Ulah paparingkelan peke gelinding mobil lamun pasagi. Da muatanna teh meureun teh turun teh bara renyol huluna teh. Moal si brasare grepe. Buleudkeun tekad ai Chandra bulan kirana caang ka hate teh caangkeun. Lir caang bulan 14 caang Padang Narawangan teu geuneuk jeung teu maleukmeuk. Ceuk kalimah jang jawokan teh mah ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mancur ing datullah nun Gusti nada papadang ati nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung moncorong tanding sarengenge ka dia bulan 14 caang Padang Narawangan. Teu nya Lain ngajedog wae sia podara saja.
aing lieur cing sok sia urang usik jeung aing maksudna kumaha gelut ngajak ribut ya ngajak ribut ya abdi dek naroskeun ka juragan naon salaku naon di negara kaulah Gatot Kaca salaku keamanan negara ngabutuhkeun naon ari keamanan ngabutuhkeun aman nah ngajak ribut kumaha teh kewajiban aing pikeun newak bangsat bangsat naon layang jamu sekali musada kurang ajar sok sia nya boga ilmu naon kuring mah teu boga naon-naon ai palai diadu mah jeung teu boga naon-naon atuh geblek ka kenyos mah di dinya kagungan ajian Braja Musti Braja Kalapalamatan Denta Wisesa sok urang adukeun jeung teu boga naon-naon sok sia sigil sae aing teh daekan kagok aing mah bade diserang atau napi bade nyerang nepi ka nangtang gitu sok aing serang maju